Pak, nah itu teh naon? Iya, cangkang CCTV bare teu bapak bisa masang. Oh, nu ti raja CCTV Tasikmalaya. Heeh. Oh, lain pan Mang Mimin cenah masang eta CCTV jeung di kandang domana. Lah, ya kira aku di kandang domba masang CCTV. Ih, aslina pugu domba bikangnya di nu kandangna teh eueuh jaluan eueuh naon rareuneuh wae cenah. Atukeun wae reneuh mah meureun. Halus ya teteh orokan. Cih, pan eueuh jaluan domana ge. Tira ku wah jaluan hamil sia mah. Oh, eta teuing kunaon? Eueuh jaluan eueuh naon dombana teh rareuneuh. Jiji sal lain ku urang. Kurang, Pak. Nah, lain kurang kan? Heuh tadi cenah bereuneuh. Nah jadi ka urang. Pan heuh ket memang mimin cenah rareuneuh. Erek masang CCTV tah nanyakeun di mana? Bejaan we ka raja CCTV Tasikmalaya. Masih aja di nanaon. Berarti kusianya. Hanteu. Urang teh nuduh ka maneh. Kusianya. Hanteu Bang. Urang. Benar lah kusia. Ih, benar Bang. Kusianya. Hanteu. Yo Bang, urang mau ka penting ge sare. Tara keluar imah. Lain abis si narangtung anakna meni diukurkeun wae kitu lin. Hanteu Bang sal. Kusianya. Hanteu na ku aing. Aing modal lah. Kusianya odeng lah. Buat rekan-rekan pokoknya yang butuh CCTV hubungi ajar Raja CCTV Tasikmalaya, barang diantar sampai tujuan, harga terjangkau pokoknya Raja CCTV Tasikmalaya. Well.